Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Tak kunaon sih pian lompatan. Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Duh, aing kuat hareup jelema pisan, kuat sepi alabatan hiburan bukan karbon. Aing kuat ember soek kekenceng bolong lapungan-lapungan kuat gorowokan-gorowokan. Aduh, jelema mana? Sugan di karbon wae kieu nya, karbon kena jelema teh. Paling seteduh oge encan baralik kena wae. Mai kenaon pian? Eta ke ngajo gedang seberang bunang ya. Emang kebiasaan. Buan bapak orang. Wah. Laku. Gua bulian anyar di dia. Tadi bisa ngalah cenah. Nek mana ngaruh Ya man komeng bisa agak luran. Aku sih jangkung kurang mah. Ayo bapak mana kurang diajul ya. Budak keur ngarala. Gedang sih kana teh yo. Baik. Itu lompat. Wah, cari kan bapak buah. Aing cari kan ketemuan wae yo. Aduh. Sing lompatan geuning. Bisa ngajahan nu boga mah komeng. Sana bapak anu bodoh karena bapak sia ini capek lompatan ketemuan di wah yang bakal mas ya masih karena mau ulah hidup-hidup ah Nu boga sih geuna urang da mah komeng. beraku aduh tolong jangan habis ada mentok mai Umpan nu boga ayo geura. bukan datang mana aduh banyak kalau Budak ala-alana wae, maraling wae tudaan. Kusruk selalu lompatan sia. Anu batur di aralaan wae, bebeja ieu kana bogana mah. goblok si pian tadi malah ninggalkeun balik ke aing mereka tempuan di we mun kanyahoan angin di kebon naon sih naon dia Da aing keur ieu we ya. Nyohan aing ya. Ini isi di kebon. Pian akamas pian. balik mandi naon cenah tadi Si ngarala wae gedang batur. Untung ku aing kanyahoan. amang tadi Gerawakkeun lalu patah kuat bicir-bicir. bodoh aing kuat nyuksuk gondelan amang tadi nyantai yo kalau kuat lompatan nyuksuk hanya ngakunya si pian tadi sedang urang ini bulian anyar wah beres sih nanti buka bulian anyar kebon yuk terus gede lalu but baru rum pakai ngarujaknya orang hayang ngarujak lo bener Aing liar kebon yang anu tiis aing. Nampo teh keur ngarala gedang wae niku. Hoya kalabur. lekat TV wah itu pian Dari numpukana eureun. ngoro kana kencang pisan juga oh onyo amang tadi aing mau nyuksuk meureunnan Di Suryana serangan aing. Kalabur repet teh. balik jelema mana main nama tak bocil kuntul ninggalkeun wae Urang yang amang komeng. oh anjek niat bener deh nama usaha pada jelema aing ka kebonan yang jelema sugan teh aya keneh Sia tang ngarala gedang wae goblok. Gedang batur di arala wae. sia tuh aing salah di wae bapak sia Jangan ka aing. Bukana sia dengda sia. cari kanan ya Udah. Sini nih, sini. Makan. Kesini.
Rongsok, ember soek, kayak kenceng bolong, telapungan atulah. Goblok teh. Pokoknya pernyaan bawa mana Nah naon sih batur namanya ulinan. Rodaan gitu. Duh. Aing jadi inget kerleutik ieu rodaan nostalgia ya deh aing. Duh. Aing naik ke bawah yuk. Lamun bocil, aneh nyungsuk bulan ih. Minta dulu nih mah. Pak, itu mau komeng diguling Pak, minta tolong cenah. Mana? Itu di situ. Buru ya. Aduh, tolong. Yan, goblok. Bisa mah maghrib turaan. Poek yo rodaan wae. Bisa geraan. Puting yo. Tolong. Wae nyaho geus Tolong. poek yo. Ayo. Tolong. Komeng ayang eta mah. Aduh mang, kira ku roda heula mang, aduh. Anya ieu urang heula atuh. Aduh malah roda heula tuh diangkat urang ieu kuat nyeri. Ngelap ka pager. Aduh. Bapak itu bukan komeng kumaha? Oh, langsung lah. Kayak udang sorangan yuk. Atuh. Pas budak kayak kudu. Goblok. Teu bapak teu anak. Aing ditaringgalkeun, geus disuksurkeun, tinggalkeun ongkoh. Ka mana si jelema goblok teh. Nyungsep deui aing. Masih goblok naringgalkeun teh anak teh bapak aing warna jungkel serangan wae. Aing mah. Siap bisa udangnya tak? Kuda di udang. Sakun. Ya tahu berlok itu tak, Mek? Enggak tadi atuh lain mah. Udang teh roda jelema. Ieu mah roda di udangkeun. Nya roda aing. Ceplok eta mah. Sing beak. Oh sih ngan peda urang kuat asa nulungan nyang serang di pager. Bener kayak udang sorangan cerek teh. Nyeri sih sebenarnya mah ngan pura-pura teu dirasa kuat. Lah enak sih tukuran naon, Mek? Itu macet. Udah naon geuningan Ya moal kadieu kayak suka nih moal teu lempang kayak iya atuh pasti. Duit mang lah. Malam mingguan ya. Duit bae, aing juga tuh tambahin aing ngarek deui ya. Aing perlu ya. Tungguan bengkel. Geus lah. Tungguan ya. Teh kulina urang penting. Oh man tuh tambal aya. Berarti itu mah. Tambal we. Komeng, minta duit cek rumah mingguan. Aing karek gede gawe dan menang duit. Main tadi itu mau mana sih? Tah, kayak 10.000 ya. 10.000 main kanan mang komeng. Iya, tak eta we make meuli kuota juga main FF. Main tadi mana? Ya mau balik deui da nyawa sorangan pan mainna mah. Wah, Meng, ku aing tinggalkeun teh nambal. Rame teu? Aing sepi mang. Atuh meureun sepi mah jadi teu boga duit sia atuh meureun. Oh, kan malam mingguan aing ya. Aing buroman mingguan bengkel. Ku aing berenang masih nungguan, cuman teh tadi mah rame tadi mah. Oh. Nah, ayo urang mah wah nambal teh. Bohong mang komeng. Tadi ge urang tadi ge nambal main loba pisan, urang dibere 20.000. Wah, sia bohong wae. Udah rame oge. Ya kumaha we da malam minggu minjem kita yang dibere nambal kita malah kita mingguan bengkel jeung nambal. Aing tempo ulah tambalan. Loba ya karetna. Ngomong sepi wae si Komeng. Tambalan ti bangari hiji deui tadi nasab jelebek gede. Waduh wae budak teh. Kan di telegan. Tambalan aing.